ampun. Yang masalahnya yang benar. Lain itu tahun baru. Jadi mun bisa mah ulah mulai Beda batur mah yang urang banget ieu teh. Kumaha carana? ngegik gitu. Haram. Haram? Haram pang ngegik mah. Teu kieu urang rek nanya teh nya. Kan isu teh tanggal 1 Januari. Tahun baru. Hayang naon? Ya teh mun bisa mah yang jadi pejabat yang dekat saya. Ulah korupsi dirinya mah pasti. Wah. Ah, Wah. cik lamun jadi pejabat yang jadi pejabat naon? Ya we lah. Piduiteun. Kami hidup duit nah. Geus kieu cocokna di dieu mah jadi pejabat daerah. Yang daerah setempat we. Tuh, cik si Amang ge daerah Beling. Tetangga mah cici. Kumaha lamun misalnya dirinya jadi pejabat kecamatan we. Bagian hansip di hareup. Eta ge pejabat. Kakak seurik. Jadi leutik kan ngelelek mah. Itu kan minimal korupsinya leletikan. Tidak ya panusan. Sersa tong jauh teuing bingit teuing. Saya mak kieu lah. Anu realita nya anu realita. Jadi tanggal 1 isuk teh hayang naon? Ya yang berubah. Tahun teh ulah. Ya pasti berubah. Akhirnya kan 2020. Isuk 2021. Di dia mah geus hayang lah. Hayang robah di dia kan. Hayang ganteng. Geus bewok kan. Oh ya, kurang ganteng ya? Di dia kurang jago. Aduh. Kelanya enak obrolan anak teh lamun bisa mah Lah. ngenyen geus. Baiklah ya. Candi endorse sebenarnya di endorse acara ini dengan teh pucuk. Asli ya rasana teh. Eta rasana naon? Kotok. Saya minum rasa cikotok. Itu kotok teh tai hayam. Ah, ngecing. Cek di dia mah kieu nya mending aya mah urang ngalamun deui. Sugan cita-cita urang duaan terkabul. Cek dirinya rek ngalamun naon heula ayeuna. Halusna ieu mah. Apa pejabat mah geus naon? Ujungnya yang jadi bos orang beca baik. Geus seru beca mah. Baik tuh sukses dari harinya. Memang mekar deui. Tapi jujurnya daripada pejabat nu aya mending didinya sih sabarara mah. Ka tukang-tukang beca di pikiran. Ya tuh lah. Hebat dia. Kalau Wawasanna teh tinggi gitu. Intelektual. jabat teh tukang beca kali-kali tukang kali. Diangkat. Diangkat derajat atau diangkat tungkul? Derajat. Oh, derajat. Nah. Ya. Karunya. Ayo dia mah sabarara mah terus terang aya jiga rapi Yang ngomong tuh. atau orang pura-pura jadi tukang baso suka diangkat Raffi Ahmad baso korak Jangan sampai tetangganya penonton oke lah tetangga terus terang ke karaokean gitu. di masjid ke pengajian bingung orang beneran dah aslina dan Oh, di masjid tapi halus seimbang jadi antara kezoliman dan kebaikan nyambung pan di rumah itu ada hitam kayak putih ya di bawah kayak di luhur dan di luar emang enak. cek kurang mending kayak di hanap Nah, nah tuh kudu gawe kan aya di luhur mah kudu ngageo bener tuh geus lila di dinya mah tengah saat geo di luar mah Yang kacamata, yang Kalah bang kacamata, kacamata cenah teh si abah. Ya bang,
Si abang ulah ka di center, oke, muka dua. Tapi cek gini mah dianya tinu lamunan di dia. Ada benar nama tah hayang nama. Mung tinggi-tinggi. Keur mawak keur patek jarak tinggi. Geus we di dia mah hayang boga apartemen. Sama. Kita jadi lamun arah tinggal loncat ke apartemen. Lantai 18. Hari-hari ada. Gantung diri. Hah? Zaman itu hari. Lain dia tahu. Lain di tanggal toge mah tenang. Lain ge maot. Toge na nu maot. Gepeng. Nah, bisa jadi mie. Dijikan. Baso atuh eta mah. Bakso mie bakpo. Kela teh obrolan teh geus mulai Babelit. babelit bingung. Harus si bokokok. Capruk. Ngacabrut didinya benar-benar. Tapi cek dia mah enak kieu nya. Kita jujur. Bingung. Ada Irma, Onara, Nah, didinya sih di belehoan. 1000 hiji teh Pilek. Corona. jadi dia. Dibahas. Kada mau dibahas. Bingung. Kala ciknya nu tadi ieu mah pembahasan masalah China. Kali-kali si hideung. Kan geus kapikiran si hideung mah tinggal kopian we. Hideung. Beda deui, kopi mah kopi, ieu mah cai, yang deung mah yang ke pabrik. Cek di dia mah kieu dan cekelan gerak ku di dia ieu kieu. Ya, tingali ku di dia. Tingali. Ieu bakal jadi hideung. Bisa tamere? Gerahnya bros. Bisa tamere? Kate. Beres ya? Pemuluhan beres? Orang balik lah. Can hujan. Capek? Terus jadi dia oh tepugu. Capruk. Ya.